Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sampurasun, kapendak deui sareng Bu Eli dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu sapalih kelas 4 bakal diajar deui bahasa Sunda ngalangkungan daring, ngalangkungan video bahasa Sunda. Sapali deui aya di sakola sasarengan sareng Bu Eli. Teu hilap ayeuna Bu Eli ngemutan pamugi hidup teras semangat diajarna, teras selalu menjaga kesehatan. Nah, ayeuna urang bakal diajar deui bahasa Sundana ngalajengkeun pangajaran bahasa Sunda dinten kamari. Sateacana hayu urang ngadoa pamugi pangajaran dinten ieu aya mangpaatna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pamitos ngadoa hayu urang kawitan diajarna. Tujuan pangajaran dinten ieu nyaeta siswa dapat menerapkan rarangken barungkaan, teras siswa dapat mengenal istilah muara, miara, ingon. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan rarangken barungkaan. Naon sih rarangken barung teh? Sami sareng imbuhan, sareng awalan pami dina bahasa Indonesia mah. Tinggal bukuna halaman 47. Tengetan kalimah dihandap. Aya kalimah isina awakna katindihan ku ieu kai. Dina kalimah di luhur aya kecap katindihan. Nu asalna tina kecap tindih ditambah ku rarangken barung kaan. Jadi ka ditambah tindih ditambah an. Jadi katindihan. Kecap katindihan mangrupa kecap pagawean anu nuduhkeun teu dihaja. Contoh nu lainna nyaeta kaluhuran. Berarti teu sengaja luhurnya. Teras katambahan berarti katambahan itu berarti teu sengaja katambahan, ditambahan gitu. Jadi kararangken kaan teh atau katindihan mangrupa kecap pagawean. Kecap pagawean teh pamidina bahasa Indonesia mah kata kerja anu nuduhkeun teu dihaja, tidak disengaja gitu. Kapaku, berarti teu sengaja dipaku ya. Nah, gitu ngeunaan rarangken barung kaan. Tah, dihandap aya prakteangan ku hidup kecap rundayan anu ngagunakeun rarangken barung kaan dina paguneman hadiah pikeun kebon binatang jeung munding jeung buhaya. Aya teu anu sapertos katindihan, tinggal dina 2 bacaan di halaman anu sateuacana nyaeta munding jeung buhaya atanapi kecap anu paguneman hadiah pikeun kebon binatang. Tinggalan kecap rundayana teh katindihan, rarangkena berarti kaan, kecap asalna tindih. Di eusian halaman 47. Nah, pangajaran atanapi pembahasan nu kadua nyaeta istilah miara ingon-ingon. Naon sih ingon-ingon teh? Nyaeta peliharaan pamidina bahasa Indonesia mah ingon-ingon teh binatang peliharaan. Tah, dina paguneman hadiah pikeun kebon binatang ditetelakeun si passer teh diteundeun dina kandang. Kecap kandang kaasup kana istilah sasatoan. Kandang mibanda harti imah atawa tempat meutingna ingon-ingon kandang teh. Dina bahasa Sunda mah seueur dikenalkeun istilah pikeun kandang sasatoan. Nyaeta diantarana hiji paranje nyaeta kandang hayam atawa embe. Teras pagupon kandang japati. Teras istal nyaeta istal atau gedogan nyaeta kandang kuda.
buleng tempat lauk, karangkeng kandang sato galak, garogol nyaeta kandang oge sami, kandang pikeun ngalah sato galak, karapyak nyaeta kandang munding, kurung nyaeta kandang manuk. Eta sadayana istilah kandang-kandangan dina bahasa Sunda. Salian ti kandang sasatoan rea oge istilah dina bahasa Sunda mah nu aya hubunganna ngeunaan miara ingon-ingon. Sapertos parab. Parab teh berarti makanannya ya. Terus kecrik. Kecrik naon? Paranti ngalauk. Sair sami. Jeung sajabana sareng salaina. Pikeun nambahan pangaruh hidup, praktean hidup istilah miara ingon-ingon sejena jentrekeun jeung artina. Tah anu nomor 2 mah di halaman 48 teu kedah dikerjakeun nya. Berarti tugas minggon ieu nyaeta halaman 47. Tah tugasna nyaeta halaman 47. Pami dina buku teangan dina bacaan anu sapalihna Bu Eli ralat panginten pilarina sanes dina bacaananya di bacaan nu 2 eta kumargi teu aya anu sami sareng kecap katindihan tea. Hidup milarina dina kecap nu sanesna sanes dina bacaan eta. Kitu we panginten. Bu Eli akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.